Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi matukan deui dina acara wayang golek di channelna Baraya SGP. Tah wargi sadayana masih dina judulna Semar Beger anu disangakeun ku dalang almarhum Abah Asep Sunandar Sunaria. Rombongan ti Giri Harja Tilu. Sumangga wargi ayeuna tos lebet ka bagian anu kadua. Kangge wargi sadayana anu parantos ngantos kumaha jalan caritana mangga urang dangikeun sami-sami. Wilujeng ngadangukeun. Mangkat birahi gania mangkat birahi gania mangkat birahi hati-hati nunggu tempo mama entir hati-hati lain lunggu tawis lemah jaya karep rek Jaya karep rek Sumerah rigig ngandung haroti gagah rigig ngandung haroti gagah kerana api oman layanang Tuhan Semirat
Semar Yawinangun Semar Yawinangun Semar Kuncung Pakuning Alam Semar Kuncung Danarwul Siti bentar Kang Puputra Kang Desa Kenagorowong hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh nyaeta Kakasih Ki Sabda Palon atanapi Semar Badranaya ngahaturanan linggih Astra Jingga Dawala iwari parantos aya di payunan Semar Badranaya ngantos kana dawuh Semar Badranaya kitu kaayaanana punirahangan di kakautaling lisan mekaten pengandikanipun tageni syukur yang anaking jimat awaking Astra Jingga Dawala anu payus di piagul kalayan dipireus ku dewek iap kaharep yang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikeun saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh Kusimar jeung si Sangkon nya tiasa riung mungpulung kieu ye oh syukur jang kieu dulu ucu saperkara dewek teh sono cuh sami kaduana ti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirupe jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat poh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi pakamulang ka asalna cirina naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala kumangsa diri di Ciwitan wanci dina harti urang sararea kumelenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir anu-anu harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadina lebah dieu balik pe kana pokok
yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam. Naon pancen teh Pak? Pancen urang di dunya teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya andenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe leres sabab aya nu leuwih halus tibatan dakwah naon amal jadi anu bakal nepi mah eta. Urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan, datang buligir, balik buligir diboehan ge kudu hirup. Iwati urang teh mawa amal ka itu teh. Ya. Ngomong teh teu napak sia. Nah make teu napak da umum, ari umum mah beda deui jeung absolut. Nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh urusan prinsip ieu mah lako jitu munapuroda ngaligincing deuleu balik ka itu teh teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu solenang-solenang acan diboehan ge kudu hirup pake jeung mawa amal heueuh ongko teu mawa naon-naon. Ha atuh rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal. Lain mawa. Boh hade, boh goreng. Di ditu mah akibat. Gitu. Kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun. Cucung ngik sia mah. Aing ngomong hayang naon atuh lempengkeun da si ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan heuh panglempengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu sok atuh pangmenerkeun gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha teh kitu cing cek silaing gajah ama anu goreng gajah kana gajah gadingan gajah maung belangna digadingkeun amal hade kana gajah maung geus era sia era ku siapi oman era tak itu we cinek nama urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mumpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreak alam katukang bisa nak muncul nak merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan kitu mangna bisa riung cirina tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka
ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang sia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari maka nyataan ulah hirup cek urang kalere teh mah nepi ka jadi anggota NATO ngau jauh-jauh teu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting maka nyataan sedikit bicara banyak kerja tuh pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara boga ngaran tina naon tina karya tah jadi gawe bener Pak what is the meaning of name apa arti sebuah nama tanpa karya tuh nya ai diperingati unga tahun geura ai unga poe henteu malah memperingati teh hura-hura teh taleler tah nya nu mawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan gua aya ge memeh main rebutan teh geus sing rebut wae perebut kadudukan perebut pangkat perebut jabatan silih siku silih jejeg geuning bari sabangsa teh aya tarik tambang nih padahal ku sini kitu ge teh jeung aya aneh aya nama tibalik ujang tibalikna kumaha baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso nepi kakatangkap ku penjajah us kana obang dibui dijariji besi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuian teh pada ngangkat jadi pejabat tina dibui teh didasi baheula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui aya nama dasi ngamal tuluy aya nama pejabat heula tuluy diobang ka ituna teh geus gara roblog ge bener Pak iya nah bet atuh geuni aneh we aneh ayeuna mah pan aya hutan teh pan aya menteri na menteri kehutanan agama aya menteri agama da baheula mah Pak leuweung teu dijaga da awet atuh aya saprak dijaga bet jadi beak aneh jadi loba pager makan tanaman mun cara ngotan nya eta didenge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok kacida deui bari eta teh agama religius anu aya patula-patalina jeung moral tapi pupuhna teh bermoral ai pupuhna teh bermoral mun panggih ayeuna hareupeun abdi dari dagor suka ngirungna abdi eta mah kagila-gila tadi aneh abdi mana lain aneh su ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tambah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujug iya nya tsunami mah kahuruan mah biji leutak mah banjir mah angin mah bener tamanan alah iya ya Pak dek nyalahkeun saha dek nyalahkeun saha
nyabongan urang we jelema-jelema teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan ai nu boga bleg dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo ke bangkong teder ngayakeun sidang pleno diantarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema anu ngaruksak jelema anu dingkeun ka bangkong di antarana bangkong oman bongan bangkong jang bongan bangkong kumaha bongan bangkong kacai teu dimandikeun bongan hirup para rohong pasini teu dijadikeun bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati uluh nya oh nyata ai bangkong dikongkorong ai sinunuk henteu tuh nepi we karaeng disebutna we rorongkeng rorongkeng tina harengheng ku dedengean naon sababna sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang bisa cekolot baheula baka tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang anu saralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mah da sanes deui saha pijalmaana grepek nu mung kageleng anu hayang kageleng roda padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna ke solusina kumaha teh ka aya nagara teh ha solusi naon jig-jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh degekeun sia jadi dagor ke bae solusi jeung polisi teh jauh solusi teh jalan keluar kumaha ieu cing da kudu sarerea atuh moal bisa sewang-sewang eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we kanyataanna mah da papisah geus sok da sewang-sewang oh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancuran kitu na ge